Udin, Mohon mak. ya kasep bagernya pangmeserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. Mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Henteu Bu. Sumpah abi mah ameng ka mana. Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon. Naik bus. Paling engking Bu. Ulina ka bumi nyedap sanguna mah. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ninggang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta keneh. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras keur awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna. Ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh, tingali. Cacingna paeh kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu, cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas tina cacingan Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebelen ah maneh mah. Mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebelen. Ari didinya nginjemkeun film ka Udin ningan gambarna eueuhna naonan. Nah emang kemarin nginjem si di naon anu judulna naon kitu Din? Kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora. Kadea gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB. Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ka maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? ku naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideug. Tong salah mak, ieu mah. Apanan kipas teh mah? Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Pokokna mah mama hayang kuliah deui. Piraku babaturan arisan mama sarjana kabeh. Ari mama teu kuliah kan izin atuh pa. Nya sok we ari rek kuliah mah da teu masalah ari biaya mah. Aduh nuhun pisan atuh pa. Enjing abi bade daftar kuliah ka Unpad nya panya. Kela Bu. Sabenerna aya sih masalahna ngan hiji. Ari masalah hiji mah bae we atuh. Da babari atuh bapak eta mah. Nya babari sih babari, tapi Nya syukur we atuh ari babari mah. Emang masalahna naon kitu bapak? masalah nama Ibu, ari Ibu teh kan lulusan SD, bisa ente kuliah gitu. Dari Telkomsel. Berit. Mana nyaho teh berit? Urang mah amun manggi jeung perangkat beritnya perangkat tanu ngaranna teh sentek tah. Urang mah sok dijieun ulin da, diajelang-ajelangan. Jagoan urang mah. Komo urang mah mun aya racun beurit sok dijieun makan malam jeung sarapan pagi teu karacunan urang mah. Mana rek ka mana? Keola atuh. Kan mana can ngobrol. Jago mana teh naon? Sorry, saya mah kencan jeung ucing. Dari Telkomsel. Oneng, Iya Pak. kunaon maneh teh meresan ruangan Bu Devi? Mun dipebalatak kitu. Ini Pak, tadi teh abdi di pewarang heula mata kopi ku Pak Prima. Pokoknya mah tong loba alasan. Ayeuna maneh dipanggil Bu Devi. Alim ah Pak. Nah, kunaon gitu? Nami abdi mah Dani, sanes Bu Devi Bapak. Dari Telkomsel.
Kumaha carana ye ngabedakeun duit 50.000 nu palsu jeung nu asli? Gampang atuh eta mah. Diraba, dilihat, diterawang. Salah, eta mah nu resmi. Nah terus kumaha atuh carana? Carana gampang. Kahiji, eta duit dilipat jadi 4 bagian anu simetris. Nu kadua, takol eta duit ku palu. Anu katilu, buka deui lipetanana duit teh. Tah, lamun candina parotong jeung kopeahna I Gusti Ngurah Raina murag, berarti eta duit palsu. Dari Telkomsel. Papa, udah nayang kalian cipa. Oh, hayang kelenci. Kela atuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapa nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana weda? Orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Halo, dengan petugas pemadam kebakaran di sini, ada yang bisa saya bantu? Halo Pak, mau melaporkan kebakaran Pak. Aduh, di mana Pak ya? Sok sebutkan alamatnya Pak. Enggak Pak. Alamatnya di Jalan Solo nomor 200 Pak. Oh, Jalan Solonya nomor 200. Kela eta mah kantor pemadam kebakaran di dieu atuh eta mah. Mohon kantor Bapak nu kauruan teh. Oh, kauruannya. Kayak terus sekarang. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh Jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor ke si pamelikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugrug aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah temen tanah naon? Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan naon atuh? Ngeeta Pak abi teh kesel diwariskan banget goreng. Patinnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Dok, saya teh lamun sare sok ngalindur, sok lempang bari sare. Tah, ieu kajadian teh geus 2 bulan, hampir tiap poe, Dok. Kumaha carana nya, Doknya? Gampang. Kieu we ye. Teu kudu make obat. Bapak cukup mawa ieu kotak, terus awurkeun eusina. Saacan Bapak kulemnya. Oh, gitu, Dok. Kira-kira manjur teh ieu teh obat teh? Dijamin manjur, Pak. Insya Allah. Bapak mau sekali-kali deui lempang bari sare. Nah, naon kitu jerona ieu teh, Dok? Aku payung. Dari Telkomsel. Bade angkat ke mana, Kang? Kang, sumuhun. Nah, Akang terang abdi bade ka Jakarta ningan. Oh, Akang sami deui nya bade ka Surabaya. Muhun, Kang. Da abdi mah anak kadua ti nu 5 bersaudara. Oh gitu, gening damel teh di perusahaan merpati. Saya atuh kitu mah nya. Muhun atuh kantenan. Da saur pun Bapak oge abdi mah sok ngalah buah batur. Jadi we sok dicarekan ku tetangga gitu. Oh gitu, upami telepat mah kamari Persib mah kengeng 2-0 eta teh. Sanes 3-1. Kela Kang, nah aku naon eta jelema gigireun urang bat seseriannya. Siga nu budeg geus puguh urang mah keur ngarobrolnya. Karunyanya maneh teu bisa ngadengikeun urang ngobrol, padahal urang makan puguh keur ngobrol. Mangga we Kang, ti payun Kang. Dari Telkomsel. Woi, turun. Tong naik tiang listrik bisi labuh. Alim Dok Alim mau turun abdi mah ngeunaheun di dieu mah. Ayo turun. Mun teu turun sok disuntik geura. Ayo turun. Mau apa? Komo bade disuntik mah Alim. Da abdi mah teu gelo, Pak. Sumpah teu gelo abdi mah waras. Nya sok atuh turun. Tah, amun Alim turun, kapaksa ku saya ieu tiang listrik rek diragaji, dipotongna make silet. Ayo turun. Nya atuh Pak, abdi turunnya, tapi tong disuntik nyapanya. Dari Telkomsel. Yo, saya orang Amerika rek ngadu jajaten jeung orang Jepang jeung maneh orang Indonesia nya. Sok atuh buktikeun. Tah, tinggal ieu nya, ieu duit koin ku urang rek dialungkeun, terus ku urang rek ditembak ti luhur keneh nya, tingalikeun nya. Tuh, tingali. Koina bolong kan di tengah-tengah. Jagoannya urang mah nya.
Gampang atuh ari kitu mah. Ye, kuring orang Jepang tingalikeun. Kuring mah rek make samurai. Ya. Tuh, tingali. Wah, bener eta tangkalan sakitu gedena ngan saukur 3 kali sabetan. Bisa runtuh jagoan mana orang Jepang euy. Cik, mana orang Indonesia? Gampang ada tingalinya. Nah, tuh aya laler heuh. Nya, Tingali ya. nya. Terus rek dikumahakeun eta laler? Ah tingalikeun we. Kuringan saukur boga bodog si cepot. Tingali ya. Gening, lalerna hirup keneh. Tuh bisaeun orang Indonesia mah. Parisa heula atuh pake mikroskop. Jung. Cik, orang tingali. Wah, bener euy. Jago. Jago kumaha? Nya tingali. Ngan saukur 2 sebetan eta laler geus disunatan kurang Indonesia. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Beda nanya, eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabannya teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, Ari soto mah bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, Ari nu kadua mah, Ari soto mah mihna bodas, Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, nya euy. Bisaan maneh. Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Enggak. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mun Kang. bapak teh leres bapana ieu nu katabrak. Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Uguh we Pak, da abdi mah reuwas. Da nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian. Buru. Emping naonnya euy? Taluk, Lieur ah. taluk. Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh deui. Daun naon anu lucu sok aya di TV. Daun Nata Negara. Terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kah. Dari Telkomsel. Udin. Naon emen? Cik, orang rek nanya, sato naon anu pang sehat-sehatna? Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh. Oh iya tuh. Satu. Aku sayang ibu. Eta mah satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Dari Telkomsel. Jang, lamun make calon nu ngepas cek manehnya ieu mah nya orat teu mun awewe. Nya orat atuh sabab katingali citakan sukuna. Tah nu kitu teh sok ngundang. Nya bener lah. Tah ayeuna nu ngepas terus citak bentuk tubuhna tapi teu orat naonnya? Naon sok? Naonnya euy? Da kabeh ge orat Aya nu teu orat sok jawab heula. Naon atuh lah? Heeh sok anu ngepas tapi teu orat naon? Lieur Halo? Teuing teh nyaho. Taluk Heeh. kaos kaki. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Saha jenengan teh? Waska. Dupi alamat di mana? Di Wastu Kencana. Tah, pada melan naon? Wasrei. Penyawat? Wasir. Moal was-was gitu lah lanong dia. Wasalam we lah. Dari Telkomsel. Udin. naon mah?
Eta ulah ulin di sisi jalan, Din. Bisa mobil. Ayo kasabet di. Ente mang, Udin mah ulin lagi di tengah jalan dah. Dari Telkomsel. Barudak, Mohon pak. bari ngadaguan hujan, ayeuna kaharep saurang-saurang bari nyanyikeun nya. Mohon. Sok, Udin heula kaharep. Din kaharep Din, nyanyi. Abi, Nya. bangun tidurku terus mancing. Tidak lupa membawa cacing. Hop hop. Jung, Udin, maneh balik teh heula. Dari Telkomsel. Sige naik angkot. Ayo mang, Tabuah Batu. Yuk. Timang kiri, tadi dia. Hop. Ayo ongkos mang, angsulan. Di mana, Jang? Di rerencangan Abi. Dari Telkomsel. Yo, kan Bapak Wing mah jagoan sih ya. Bapak Wing mah polisi kan kamari oge nanggep teroris. Nya jagoan kena Bapak Wing atuh kan tentara, kamar ge ngahukum mati teroris. Nyoba jagoan Bapak Abi atuh. Da Bapak Abi mah teroris. Da aya nage can katewaknya jagoan bapaknya. Dari Telkomsel. Emen, Naon dia gerak. Makanan apa yang bolong tengahnya? Donat. Benar. Sekarang anak apa yang bolong tengahnya? Anak hayam lain. Lain. Anak mana meren? Ah, si Emen mah terbalik ah. Anu bener mah anak donat. Dari Telkomsel. Nyaan nekatnya supir kebun binatang mah. Nah terus kunaon gitu? Eta we caritana rek minahkeun maung di satengahan jalan kakarang ngeh surat-surat mobilna katinggalan. Nah terus kumaha? Heeh, rek balik deui kagok. Rek diteruskeun kuriak dicegat polisi. Mangkaning keur usum operasi cenah di jalan teh. Tapi da teh beakeun akal eta supir. Maung anu di kandang teh dipangku. Sina diuk diharep gigireun supir. Dulu nekatnya eta supir. Nya atuh pasti nekat eta supir mah. Nyepir aku we polisi wanian nilang ari nenyo maung mah. Mikir 2 kali meureun. Salamet teh nya. Nya ari salamet we maung nama. Dari Telkomsel. Salpatu. Ayo tukang sal sepatu. Salpatu. Ah, udin rek dibenerkeun ah sepatu ah. Salpatu. Mang. Heup lah mang, heup. Aya naon? Iya mang, pangahakankeun sepatu mang. Lebok we ku sia. Ah, alim liat. Dari Telkomsel. Mang atuh. Repeh moal sia. Repeh, lamun teu repeh ya. Kumang diwawalan samel geura biwirna. Make sangu atuh mang, aja ngeta gepuk. Dari Telkomsel. Wah, Udin kamari dicarekan ku guru IPS segala wa. Nah maka jeung dicarekan sagala Din. Nya Udin teh hilap deui di mana tempat piramida teh. Tah nu matak atuh ari neuneun teh kudu apal tempatna. Nariwa apa gitu piramida? Teu. Dari Telkomsel. Aduh hampurat, mang teka rem. Ah, teu naon Jang, ngan ieu kumaha urusanana ye. Peuyeum mang nu sabelah teu bisa kajual. Da hancur ye kabeh. Sawios mang, abi tanggung jawab. Sabaraha nu kudu digantianana mang. Biasana mah satanggungan teh janten 50.000 mun dijual mah. Mohon atuh, daya sabelahnya nu rusakna. Ku abi dibayar 25.000 panginten. Mohon lah, teu naon, ngan teu aya pemulangan duitna ya teh. Kumaha tuh? Kieu we atuh mang, meh pasnya. Aya nama peuyeum nu sabelahna halangkeun di tengah jalan. Urang tabrak deui ku abi. Ngarah pas 50.000. Dari Telkomsel. Din, hebatnya orang Amerika mah geus bisa kabulan. Nya atuh masih hebatan keneh. Tati saleh atuh. Tati saleh. Nah kumaha kitu? Nya ari orang Amerika mah kakara bisa nincak bulan. Tah ari tate saleh mah geus bisa ngabubui bulan. Dari Telkomsel. Upami saderek bade ngalamaung, tah ieu cara anu paling gampang teu kedah ditembak, cekap nyenak asem wae. Upami pendak sareng maung, palabah nuju nyengir bade ngegel, enggak wae.
waos nagosok ku asam. Oge ngelel. Tos ngelel kantun ditarik bae letahna. Insyaallah eta mung bakal eleh. Pami bade ngala gajah mah rada sesak kedah aya cai sabaskom. Teras arak 2 botol sarang sumpit paragi nuang mie sapasang. Carana upami paratos kepenak rombongan gajah kantun leut wae eta arak dugi ka CF. Upami tos karaos mabok kantun nyapitan wae eta gajah ku sumpit. Teras lebetin wae kana baskom anu aya caian eta. Dari Telkomsel. Cik, Din, naon sababna ari dina upacara pembukaan atau peresmian para gegeden teh sok nakol heula goong 3 kali. Apa Udin? Nah naon? Sabab lamun tadi takol mau disada. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Oper ka dia oper. Aing mah umpan satik atuh buru-buru. Aing Hop. Dasar nu gelo. saya teh. Tong main bola di jero kapal atuh ribut ieu teh. Keluar. Aing mah. Yuk keluar buru. Kamarana batur maneh. Kala luar, Pak. Nah aku naon? Pansur bapak teu kenging main bola di jero kapal. Janten main bola di luar, Pak. Nah maneh teh minu keluar? Nya kan abdi mah pemain cadangan, Pak. Dari Telkomsel. Cik, pang malikeun kata magrib. Birgam. Salah. Subuh atuh. Komo. Gamir. Nah Gamir. Sok we balikeun. Mah, dibalikeun Gam. gamnya. Heeh. Ayeuna rib balikeun Bir. jadi Gambir. nya. Dari Telkomsel. Udin. Mohon Pak. Ayeuna Bapak rek nanya, di mana konferensi AA Asia Afrika dilaksanakan? Di Bandung. Saha wae pesertana anu hadir? Aya Agim, aya Boxer, aya Atarmana, malihan taruangna oge dia alaksana. Dari Telkomsel. Carita keluarga cacing. Pak, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, Nah, ari kitu make jeung ieu kunaon kitu? ih sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Memes ganeng keur dahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Kira-kira iya naon aya naon ieu teh? Aya naon? Oh, lain aya naon. Iya budak ieu ngalaglag duit 100 perak. Kumaha nyokotna nya, Pak? Aduh. Nah karohan teuing atuh meuni lebar karena duit 100 perak. Ya ku aing gantian 10.000. Dari Telkomsel. Aya naon Pak itu Pak? Eta kareta nubruk munding. Nah muningna kitu Pak anu ngalahangan dina rel. Ah henteu, kareta api naweng udag-udag eta munding dugi ke sawah. Dari Telkomsel. Punten Pak, ari kareta nu ti Bandung ka Sukabumi teh jam sabaraha dongkapna? Jam 5 sore jang. Oh, ari nu ti Sukabumi? Tah eta mah jam 10 lewat 10. Oh, ari anu ti dieu ka Bandung? Eta mah kareta hideung. Atuh eta mah subuh jam 5 da kareta eta mah ngan sakali miangna. Ari kitu ujang rek ka mana? Ah henteu, eta we kuring rek meuntas, kira-kirana kaburu moal nya. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meureun. Henteu Din, bibi ge henteu hitut. Daudin oge teu hitut. Jurig meureun nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Yeuh dak, ari hidup teh kudu ngelmu pare. Gerak pare mah beuki eusi teh beuki tungkul. Oh, sapertos akinya. Nya seperti aki. Muhonya sapertos aki. Beki sepuh teh, beki bongkok kinya. Dari Telkomsel. Eta geuning mancing dina panci. Geus meunang kitu laukna. Manya ngusep dina panci menang lauk. Ari nu gelo teh saha? Abdi atau dokter? Dasar dokter gelo. Heueuh, kitu aing teh dokter gelo. Dari Telkomsel.
Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucungik sia. Oh, eta tuh Mang, dina cucungik si aya mehong. Dari Telkomsel. Cikan, Sujang, pan manete geus dira resep kana manuk ya. Kumaha ngabedakeunana manuk jalu jeung manuk bikang. Ah, gampang atuh eta mah bah. Tinggal neangan we cacing jalu jeung cacing bikang. Terus dikumahakeun tah? Nyalamun geus aya cacing jalu jeung cacing bikang mah tinggal teuneun we. Engke oge dipacok ku manukna. Lamun manuk bikang pasti macok cacing anu jaluna. Lamun manuk anu jalu pasti macok cacing anu bikang. Tapi lamun ngabedakeun cacing jalu jeung cacing bikang kumaha carana? Tah eta mah lain urusan uing. Mangga we tanyakeun kanu resep ngurus cacing. Dari Telkomsel. Duh, aya bule tuh diharap ya. Sigana lumayan weh. Maaf mister, badai ngangge becana, kan? What? Oh, kuat. Kamari ge salirana langkung ti mister, abdi kuat. Dari Telkomsel. Din, Naon euy? maneh teh lain bogo kasih neneng? Nyapu gua atuh. Naon gitu? Tong daek lah kasih neneng malah. Nah, tong naik kumaha? Pokoknya mah tong daek lah, geus tong daek lah. Ih, nah gitu. Dewek bogo. Dari Telkomsel.